Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abi Hanasa Sabila, Abi ti kelas 8, asal sakola ti SMP Negeri 4 Sorong Hilir. Di dia Abi bade nepangkeun diantara tentang ngajaga lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Urang pajatkeun puji serang syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yen dinten ieu urang tiasa patepang rarai dina acara ieu anu suci. Shalawat sareng salam urang haturkeun ka junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulantaran anjeunna urang janten tiasa ngabedar sagala perkara di hirup urang mana anu hak jeung mana batil. Anu kusim kuring dipihormat dina ieu waktos kusim kuring bade ngadugikeun kumaha pentingna hidup sehat kanggo urang sadayana. Urang sadayana kedah atanapi wajib ngajagi lingkungan sareng awak nyarana sangkan ditebihkeun tina sagala rupi panyakit. Kumargi kitu, urang kedah ngalaksanakeun hirup sadidinten ku cara anu sehat. Meresihan salira atanapi ibak, meresihan kuku, ngikat waos anu rutin. Saupami sadinten urang ngajagi kebersihan, awak urang bakal bersih atanapi suci tina sagala rupi anu kokotor. Bersih teh hartosna bersih suci sareng lingkungan di sabeudeureung urang. Urang kedah mika cinta kana kebersihan supados manah urang oge suci bersih. Para hadirin sadayana, rupina dikecapkeun sakitu anu kapihatur kirang langkungna tiasa dihapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.